kecewa, pasrah semerah, dibius ukur sapotong, panon culak cilik, nepi kenek teu nage kadenge krakna kerak. Besi ieu percaya juglah lajuan anu teu ngalahirkeun bisi percaya. Nah ustad begitu apa? Lalajo we. Digunding keluar orok bali di jero keneh dikodok. Perihna nyerina dirarasakeun ku awak ibu. Porosok budak ka alam dunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mata kula coba-coba nu ngaran salaki ngabisani ka ibu-ibu nu teu ngandung perjuangan antara nyawa sebenarnya. Well. Maka kudu leuwih nyaah anu jadi pamajikan kadar eta buat beun jemedar-jemedun keun bae adatna. Da ibu baeud mah atuh halus kumis eueuh jangan eueuh baeud pan lucu bae juga jeruk deuk pitung atuh. Lamun lalaki buat baeud nanti isin ku kumis badag jamot badag baeud aduh juga lele useupeun. Cobaan lalaki buat baeud da lain lalaki mengakal ngarah pamajikan ngakeul lalaki ngarah pamajikan ngari ngakal nanu alus ngarih nanu alus ngarah nanu alus. Nah hayang boga budak soleh kudu diciptakeun ku harta anu alus. Paingan atuh agama nerangkeun infak jeung sedekah tina 1 juta kudu kaluar 25 keur naon eta keur ngajadikeun sehat awak urang. 1 juta keluarkan 25 bikin ka fakir, bikin ka miskin, bikin ka masjid, bikin ka mana we lah pokona mah berarti 875 tah geus disalametkeun bikin ka anak soleh, bikin ka pamajikan teu galak, kadahar kurang jadi sumsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa, moal wabuh jeung rumah sakit, Pak sehat awak. Nah, aya nyuruh cai panon tengah penting budak yatim jeung miskin nyurulung ke cai panonna lantaran dibelaan kasusah. Ayeuna kolot baheula teh boga rumah sakit teu gering-gering aya. Nah, anu aya rumah sakit loba kalau kawin aker meureunnya. Kunaon? Mangga urang sok deui mah ceramah teh bahan teu leumaneun sebenarnya. Kunaon kalau baheula teu wawuh kana Quran tapi sifatna tara pasea apaan akhlakna Quran. Kunaon ayeuna warawuh kana Quran tapi gureur wae. Kunaon kalau baheula pengajian ge teuing di mana? Masjid oge laleutik, ustad oge jarang tapi nah hirup araman. Nah di ayeuna aya nu leungit berarti teh. Bener ibu. Mata kunci kahirupan teh di dieu paletakna. Anak hayang soleh pertama bere harta anu alus nu geus dijakatan ku diri urang. Teu pernah soleh di ladang sekolah, teu pernah soleh ladang pesantren, teu pernah soleh lantaran ngarti Quran, teu pernah soleh lantaran bisa ngaji hadis. Nu ngaran soleh bisa jadi karena Allah mutlak nu mere ka soleh. Manusia hanya sebatas cara. Ning aya itu nu sakola luhur tapi jadi bangsa. Eta 270 hiji dan lain ku jelema nu teu sakola. Sakola negara luhur, Bro. Geuning jadi garong. Lamun bener sakola meunang ilmu, geuning eta kenyataan. Harus kamu. Patak cita-cita itu bapak hayang boga anak nu soleh artina hiji nu kudu dipatokan bere harta bere katuangan prinsipna halalan thayyiban nya halal bari hade. Halal bari hade duit 1 juta keluarkeun 25 tah jadi halal jadi hade. Katuang ku anak jadi bager, katuang ku pamajikan teu ngalawan, katuang ku urang jadi sumsum jadi balung jadi bagal pengawasa moal wabuh jeung rumah sakit awak jaga jeung sehat sanajan dahar teu jeung deungeuna tapi mirasa luar biasa. Perkara barang hal bener. Maka kalau jelema sadar kerja mau masyarakat warisan Allah. Nah, da mulai nu beunghar ku warisan. Ieu sok bapak ieu mah geus bapak teu percaya. Abdi rek demi Allah. Demi Allah mulai nu beunghar ku warisan. Waya ge ngadon cinta jeung dulur jadi paburanta. Mata cing atuh kolot aya keneh mah jeung wariskeun nek mah ngangkung inung aya bapak aya sarogeun yang sara kolot teh kigituan. Harusnya ceramah dia mah antara dipake ada jeung teu asa bawa dong. Nah, ceramah teh kitu kudu nyindiran kana warisan dibagikeun atuh kumaha urang we. Sing sadar hirup lain kumaha urang wae. Da hukuman melain akhirat teuing goreng patuh kelakuan ka kolot mah dunya geus pangtu. Pak punten nya punten ya demi Allah make punten. Ieu nu hadir Pak, ieu nu hadir kasupuring tadi. Nu hadir sadayana ieu teh jelema bardegong. Cicing lo ka sigeung ya cicing heula atuh kana kapancing emosi teh nepi ka yai.
nu hadir ditungtung itu nepi ka tungtung itu nepi ka panghareupna ieu nu hajat apokan kabeh iwati budak tanu soleh orok kuring hampura kuring bapakna akina baradego bukan ulah deui sarua dia arek dibongkar cobaan bisa dipercaya palebah mana urang ka pedagongan urang Allah nyiptakeun 6 tahun 7 tahun 8 tahun 8 tahun saha urang keur umur sakitu kolot keur barang dahar buak urang hayang jajan kolot eureun daharna jiwing budak cenah jajan eureun barang tuangna kolot keur kulum ompolan ganggu atau kolot mah beuntak tuluy nepi ka darah tinggi budak mah teu goblok cendot kemarin bapak teh ngalaman hirup di dinya dititah mencetan sirah nyai pang mencetan sirah marana jalangan kumaha jawaban ibu hari ka kolot tuh ieu pisan bini nu pedegong kena jawab capek ujang pang mencetankeun bimbing mah sedik carangkeun kumaha jawaban ibu hari ka kolot tunu ayeuna ibu geus kolot bapak geus kolot boga budak ibu titah nyai pang mencetankeun sirah majalangan kumaha jawaban budak ibu ayeuna ka ibu lebo ia terjanji Allah hisaban goreng patut kan jadi inung bapak boro-boro akhiratku kami di kontan bapak ayeuna usaha capek ribu ayeuna ribu batan bapak na bapak asli ya bapak cek bapak capek usaha cek bapak ribu ayeuna ribu batan bapak saha kolot urang nah baruk dari puheun usahakeun urang dari puheun bapak baheula minta duit ka kolot-kolot teh mere kumaha cek bapak si pediep eta ka kolot ayeuna mah kumaha bakal alaman teu boga duit budak minta lain pediep sabenerna mah teu gablek kahartos mata ibu hampura doraka ka inung bapak kajian jumaahan kajian pengajian kajian haji ribuan kali kajian naon dibaca Allah nolak ibadah urang sapanjang inung bapak nyeri hate ku bibir ku tekad ku lampah urang well al jannatu tahta alal aqdam surga di bawah telapak kaki ibu ternyata salat urang hampa sedekah urang eueuh nanaonan haji urang haben bae ge eueuh barokahan aya inung bapak nu nyeri hate ku bibir jeung ku anakna ku tingkah jeung polana kade hirup teu neut paeh tos ka handap teu akarang kaluhur geus rumah kade dagang ukur jadi hutang tani ukur jadi daki hirup kemajuan kade bisi kolot doa tengah beuting ngadoakeun nu anakna lantaran mung nyeri hate ku bibir jeung tingkah polana tah catat kendai mapatahan orok mah mau bisa dipatahan atuh da soca can bisa nempo cepieu can tiasa nguping ieu mah urang mah patahan awak urang mah sararea da urang teh masih gana dibayar bapak baheula ibu minta duit ka kolot teh mere lantaran teu boga suatu saat ayeuna ibu geus kolot hayang mere duit ka kolot ibu curi bebeakan nah kolotna geus eueuh geus rukuman dumrak puluh mah atur bantan beureung ngocek paratan jagat menjadi paratan langit ukur tutung warung ngajentur biru kubur matak lamun deuk nyaah simpulkeun ayeuna mumpang neupeung inung bapak keur aya geus eueuh mah naon deuk diangeurkeun diwati doa jeung ngirim al-fatihah kitu nya bae matak dosa nu paling badag adalah dosa urang ka indung jeung bapak urang da abdi meminta doa tara asa saha Iun minta doa ka watur doakeun nya abdi suksin kudu ngamplopan. Ai inung bapak mah sok bapak bisa percaya ngadoakeun anak tara minta doa ge ka mana maneh usaha heuh kumaha didoakeun sing hasil. Kumaha didoakeun sing rahmat salamet, anak-anak paraneh sing saleh tur salihah eta kolot ka ridho. Urung rumah tangga anak urang balik sosoranganan deg di kana jantung inung mah kunaon nyai salah kitu milu teu balik jeung maneh. Ma abdi tepas ya ragaman ku kolot ditangkep nyuuh dina lakunan diusapan rambutna geus nyai tong jadi rungsing tong jadi lieur isuk mak deuk nepungan minantu mak we rek minta hampura kana jadi minantu naon sababna ragrag darajat kolot kareupun minantu melaan anak sieun awut-awutan na rumah tangga kolot Pak tatangga moal kitu moal matak jasa nu paling hade jasa nu bisa dibayar adalah jasa inung jasa bapak ya kan cita-cita hayang boga budak soleh teh eta budak nu ngarti nusuti kana jasa inung bapana malahan janji Allah lamun anak barang bere ka kolot maka Allah mere anakna lamun urang ngajamin kolot maka Allah ngajamin anakna lamun anak alus ka kolot maka Allah ngaluskeun eta geuning koreh geura sok teu kudu jauh-jauh teuing nangan surga mah geus kebuka Palestina
tapi atuh gelap korek. Ya. Jadi ibu lamun disebut bedegong itu ka situ. Oh mau naik babeger Pak, waduh kacau babeger. Bapak beger datang umur 17 lebih ke 20 tahun. Kira sok saha bapak keur umur sakitu keur bijil beger. Dicari ku kolot nyegah. Di pagar ti luhur nolol ti handap, Juni beger. Pagar ti handap nolol ti luhur, kolot ti tibu, mamah uing teh bakal sonten bade kerja kelompok. Cara kita kerja kelompok harapan tangga ente. Kalau nuwung ieu beteungna lajang ladang kerja kelompok teh. Kabar degongan urang. Sok ibu tanya umur 17, umur 15, umur 16 saha ibu? Mengenang masa lalu. Saha nu baheula lalajo wayang bari pasarung-sarung jeung jalu teh. Habis.